warahmatullahi wabarakatuh. Gusti kasamping kuanci kahalangan kumangsa. Dinten ieu engking ieu jadi ciciren kangge keluarga besar Sebul Mangsa. Anjeunna baris padangkapan tatamu agung nu dianti-anti di kamari diganggu-ganggu ti pareto ayeuna aya di payunan urang sadayana. Sumangga ka kadaluargi sadayana urang kakang-kakang urang bagiakeun ieu kanggo sapalih calon panganten pangeueut. Umang rumpi upacara adat Sunda mapak calon panganten pangeueut. Batur jeneng mangka weruh walarea mangka waspada. Papayung agung mantu saestu ban amanah kandana ngaratas jala. Kalayan nyebat Bismillahirrahmanirrahim. Upacara adat Sunda mapak calon panganten pangeueut di kawitan.
mana ya nih? Joget nih. Ulah. Aduh, ya pemacaran. Ada gelung nyerah. Joget. Atuh aku ditinggalin aja sama kamu. Akiman nantosan wae di parapatan. Muncul tadi. Udah tenang-tenang aku sampai larian. Iya. Apa ini akan pakai listrik? Listrik pakai listrik bonak. Apa pipinya pakai bala-bala? Bola gelo. Ulah lilate. Ulah lilate. Ayo urang makan. Mama, sareng papa mangga cepet
ya, awas sama bapak. Dong kok, awas dulu. Tahan. Tahan 2 peti.